alladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek larek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun kabeh syai'in ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngeredit mobil datang dek ngeredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das warima hukum nu galalde mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun mayaqafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh Allah teh kadeu kurang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba mayaqafuhu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan ka urang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kumaha ge henteu abdi mah moal ngredit moal abdi mah moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% nanti 10% acan ieu malah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP-na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae moal aing mah kadeuleu tegerna Waalaikumsalam bagi Mbak belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain deh mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu oge nya 3 tahun dah udah ini mah tuh ya udah bawain satu dah tuh iya teh kan geus leutik ya tah leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana pagi Kiai pagi aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan muludan aja kalau nggak punya kendaraan sulit Kiai iya emang udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada mau Kijang juga ada mau apa juga ada udah yang penting berapa itu udah gampang sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah aduh itu ya udah bawain satu Kiai Blon kos gitu tah. Ieu mana nu teger Kiai coba kuar. Demandak ngomongna puluh ya boleh ye. Ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santai nu ngaraji kuari mah jauh. Atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu. Boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu. Keur ieu mah cenah ja ieu alhamdulillah nu batur ngaji 20 30 mah datang ka 70 aya kuari waktu sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon ya emang kos gitu temenang atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari cerik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu ye suka teman teh jadi mamalah atuh tepan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa oh sih kan itu banyakit di babawa kunyana hayang dituturkeun ku santri moal bisa atuh ilmu Allah mah teu bisa pakai lalagaan kajeng teuing urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah keuna nyahoeun ka Gusti Allah belah dieuna keuna bisaeun maca kitab kabelah dituna keuna nyahoeun ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju prek bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu tapi lamun urang geus mengkol tidinya mulai ngeredit hayu tiatut hayu ti WA hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayangna hayang Cau Ambon melulu moal dituturkeun kok bisa kitu Kiai lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta di luar teknis pondok pesantren mah geus lamun pondok pesantren make teknis cara pondok pesantren modern dunia tama pesantren mah non teknis teu kudu make teknis pesantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun teu kudu make teknis udangkeun budak peuting tahajud berjamaahkeun tahajudna balik we boro-boro tahajud salat henteu non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah teh lah di pondok
asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona mah masak teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan ieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngaji jang ayo sing bener ngajar teu kudu cicing di pondok pesantren masak kayak beak duit bapana neng sebulan 2 bulan kakarak nyana ka masjid berjamaah Allah Akbar nongkrong ngajinya kita naon kita aing macan boga mulu ke ngaji geus ya ku kieu ge asal betah bae cenah teu aya aturan ngaji teu aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu ka hiji santri Masya Allah eta mah make teknis gitu modern tah mah mun mustak kita mudirun tah mah moborot pondok pesantren mah tiba heula lagi sok kira tiba heula lagi santri botakan kos du frustasi ke masjid kabeladi dah geus embungnya sih bau masuk kos gitu kan mun babaturan saya eta tanya saya satu kumaha aing bae sapir ka Allah mah teu kudu bisa kecuali ka mall ka Allah paling jeung ngabatur aing jeung sia sih getloknya seuh geus atuh bararu bentek masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak tas subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zuhur kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak penting waya istirahat nyana masak kebeh bae aja dicarekan ku kiai na dolah emang kos kitu pondok mah bebas di pondok aja salah cenyahoeun kabeh ge ka rahasia pasantren inget awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan kudu nu loyog nu rendah hati anu bener-bener endek nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teh budak ilmu kawalian teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak mun bapak masantrenkeun anak dihitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali ye emang bae lain deui atuh lain deui pondok pesantren teh meunang aya aturan-aturan eta mah aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh teh salat subuh berjamaah saleter di jero hatena mah biasa-biasanya supaya budak giat doang kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren teueuh biasa bae tuh sabulan 2 bulan guys jangan rada betah mulai ngaji sorogan ilaman lawan mina bina madu ambilin baru anjir matu bukan matu kita bang ngaji di pondok kos lalagaan nanti atuh mana bayadun leng saminggu tuh ngaji ngaji tadi pohon deui ya tatepkeun bae geus kitu bae pokona pondok pesantren mah setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun aya muludan di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC tukang ngatur-ngatur teh siap padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya ngan pantang mundur santri mah konsepna ti ditu mundur komo bab ngariung mah
wah jadi MC ngadadak bisana santri emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisanya kebeneran dari korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah beres ya tuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sekalian guys gas mau balik lambat macet nyaw datang nyaw teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae aing sina naonan cenah santri bagos gitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji kemetakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan eueuh ti dituna coba kokorian eueuh ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dirinya mikirnya oh berarti iya ya nu kapake ye di lembur teh akarak nya mikir saeutak saeutik der bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang gitu aduh aing naik jadi ustad ya isuk tad kemana orang nonton bola yuk siap ustad bae wah nonton bola menonton bola bae da ustad tah santri mah non teknis kajian gedeng teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh aya lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadeuleuk padahal mah di pondokna tilok ngaji tapi di imahna masyaallah kapake ku cek lembur teh ajang ulah ka mana nya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dikolotkeun burung jeung nya nya hatena seserian leh siap supaya jadi imam leh santri ogos gitu. Nah, eueun teu maju kabeh ge maju. Dak di Jakarta coba nu nyekel-nyekel masjid, pondok pesantren naon kata mushola, santri salap mayoritas. Hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang, urang Serang, urang Tangerang salap. Di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa nu keluaran lain salap masyarakat teu narima. Heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain. Padahal belum keluaran salap, masya Allah, salah seutak seting mah geus maafu. Naon eta? Teureuna basicna awalna memang maksud ibadah. Jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa kudu sok ibadah nikmat. Tapi lamun masyarakat dek ibadah dipimpin kudu lain ibadah duduiteun lain deui bae hatena. Jadi tesapa godos antara masinis jeung muatan lain deui. Sakitu hebatna capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae. Kunaon maksudna lain deuk ibadah. Lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah. Ibadah tuh mata pondok pesantren mah teu bisa kitu. Geus lamun kiaina mah hiwal jadi tim sukses. Di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang, Serang, Pandeglang teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Jawa Tengah, Jawa Timur ambuk naon eta niatanana geus lain deuk ka Allah deui tah mantak sing hade ieu kredit ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge dionang kuari henteu atuh sia teh kuari mah geus boga apaan sana ngredit goblok. Kamari mah ku masyarakat teh punten mama kuari mah punten mama nu kan aya kanan kuari mah geus di luar nyaritakeun nah lain kiai teh mah kos kitu ngridit lain kiai teh mah nya mah jangan doana ge ini tim sukses lain kiai disatukan mah kos kitu beda geus teh nyambung penyakit dibawa ieu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd Gusti Allah teh nyoba ka ahli Mekah ka urang Arab lantaran kehidupan urang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa hum muhrimuna
jangan selanjutnya ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sebenarnya mah dina kahirupan maisha teh urusanana ngabuburon kurang bagus. Nu paling bagus mah tani, nomor kedua dagang. Eta nu paling hebat mah maisha. Nomor kahiji tani, nomor kedua dagang. Geus sakitu. Dagang nage sing hade deui tani nage sing hade ku ayeuna mah. Nah ieu lialam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah. Ge lain Allah supaya nyaho lain. Allah teh dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantap ilmu zuhurin. Ya Allah setik mantap mayakhafuhu bil ghaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu adzabun alim. Sahabai jelema anu ngaliwat batas takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ai praknyana pasta dahu terus bae nyana ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nyana teh teu ngadenge kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nyana terus baik berarti tada teh pamani tada sahabat kiai pamani tada sahabat ustad pamani tada sahabat tokoh pamani tada sahabat masyarakat mukminin mukminat sahabat anu ngaliwat ku atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun buga bang terus baik cak Allah falahu adzabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wakila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung. Nomor kedua gede beteng betengna gede lain gede beteng ai gede beteng mah reuneuh ieu mah betengna gede beda gede beteng jeung beteng gede lain deui mun di kulon mah lamun dewetan mah nuju gede beteng di urang gede beteng reuneuh aya mah betengna gede lain deui aya ribaan dayut betengna dayut nyana mah eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung aya untung teu bae ieu mah keur carita panyakit di dunia teu nonton teu bae aing sial cenah kiai gendut yan teu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mun daharna gede lintu mun daharna leutik kuru aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh bae beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu adzabun alim ieu nu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cik sakaol mah sarua di dunia ge bakal dibere di dunia di akhirat na jelas di dunia na hiji bakal dibere penyakit penyakit hazan penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke ka jelema teh suuzon bae coba ge kiai anu asup Golkar mah ka jelema suuzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nyana sering jeung pamarentah bae nyana asup di jero suuzon bae ka jelema teu menang nanaon suuzon bae mantak boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal lantaran suuzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pemerintah suuzon teh terus bae kasasaha ge suuzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir
lain cakula kula mah ieu mah ngan nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing suudzon bae ge asal geus aya ka pamarentah bae kanu lain teh suudzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pamarentah dakwah aing mah ka pamarentah ge waya jeung pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat nya mah tilok aya suudzon-suudzonan biasa bae ka Gusti Allah nek duduhkeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat waya nyaritakeun teh jujur ka pamarentah teh pinarakaeun ka kabeh ge jelema kabeh ge yeuh bakal pae lempeng ngeunaheun kadengena sanajan teu nuturkeun atuh sanajan teu nuturkeun ngan kadengena mah tetep bae ngeunaheun atuh nyahoeunnya lagi kanu ngeunaheun mah masyarakat ge aya nuturkeun mah tuh henteu tah eta kos kitu tah lempeng. Nah ieu keur carita falahu adzabun alim bakal disiksa famanita da jelema anu teu nuturkeun ka Gusti Allah pasti disiksa di dieu keur carita cobaan masalah buburon kunyana dirumpak atuh puguh ku Allah dilarang kunyana dilaksanakeun takabur berarti teu nurut ka Gusti Allah pasti disiksa anak puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus bae motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit dahar ge ngeridit terus bae tah eta teh falahu adzabun naudzubillah min mudah-mudahan urang gabehan dibere caang hate urang dibere cekas hate urang sehingga urang narima aturan-aturan ti Gusti Allah bisa ngalaksanakeun sagabeh parentahanana bisa ngajauhan sagabeh laranganana sehingga orang maut aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala digiring di masyar menuju surga Allah di bawah bendera kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uga di bawah bendera panji-panji guru-guru urang anu ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal kamari nyaritakeun tentang jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala jelema nu teu iman nalika sakaratna kamari geus dijelaskeun diceceleh ku malakal maut ditanya dihina-hina aina ma kuntum tad'un mana pangeran nu kumaneh disembah-sembah hadir ke coba ternyata atuh memang pangeran lain pangeran nyana wa syahidu ala anfusihim annahum kafiri ujung-ujungna di akhirat digejebur-gejeburkeun ka neraka silih salahkeun nyana di jero neraka ka pamimpin-pamimpin pengikut nanyalahkeun ka para pemimpin ge embung disalahkeun atuh terjadilah karicuhan kaributan di jero neraka akhirna diputus ulah raribut fazukul azaba bima kuntum taksibu rasakeun bae siksa neraka ku kabangkawarahan, kakufuran, kamusyrikan, kamunafikan nuku anjeun di dunia dilaksanakeun gas ulah silih salahkeun rasakeun ku ari mah masyaallah dilanjutkan ku Gusti Allah dengan rincian-rincian supaya lebih jelas deui kumaha tentang jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah jeung kumaha jelema anu iman terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dirinci ku Gusti Allah abeh jelas mantap masuk ke
kacro jantung supaya di akhirat ulah aya silih salahkeun Allah ngajelaskeun abeh ke di akhirat oh jaheueuh oh jaheueuh oh jaheueuh ye innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha wallahu alamu bimuradi sanyanya jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula ayat mengenai tentang usuluddin tentang katauhidan ayat anu ngajelaskeun bahwa pangeran teh alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur nyana teu percaya kapirin teh teu percayaeun kana ayat bahwa anu nyiptakeun langit jeung bumi katut eusina termasuk neraka jeung surga adalah Gusti Allah nyana teu percaya hiji alladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru sombong diciptakeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya sanggeus aya kuari dihirupan ku Gusti Allah di jero hirup teh diutar atur ku Gusti Allah pausahaanana aya nu di politik aya di ekonomi aya dina budaya jeung sajaba-jaba anu di pertanian dan lain sebagainya diurus ku Gusti Allah tapi nyana ngabohongkeun kana ayat ketuhanan Allah iyalah alladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha nomor kadua na jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula urusanana ahkam syar'i geus dijelaskeun ku Gusti Allah berbagai ayat-ayat anu nyaritakeun tekan tentang hukum-hukum syara mengenai tentang wudu mengenai tentang salat mengenai tentang haji mengenai tentang puasa jeung zakat nyana ngabohongkeun ka Gusti Allah teu percaya ayana salat teu percaya aya kewajiban zakat teu percaya aya kewajiban haji teu percaya aya kewajiban puasa nyana adiguna teu ngalaksanakeun eta ieu innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru an jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula adiguna sombong jauh tina percaya kana ayat dua mengenai hukum syara wa imah jelema teh iman nama ka Gusti Allah teh cuman tetep ngabohongkeun kana ayatna iman ai pangeran mah mun ditanya Gusti Allah iman lamun ditanya saha nabi Muhammad nabi teh tapi nyana seakan-akan ngabohongkeun ketika Al-Qur'an ngajelaskeun bahwa ieu teh riba kredit ala kuari riba langsung ngalaksanakeun bae sarua jeung innal ladzina kadzab bunga bank riba terus bae nyana nyokotan duit bank deun dicokot bungana innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha muamalah nanggeus teu ala Al-Qur'anul Karim geus eueuh ijab qabul tarima meuli jeung tarima ngajual di mananya na nyokot barang di mananya na transaksi geus jauh tina aturan-aturan syara make aturan-aturan Yahudi ieu ge sarua innal ladzina kazzabu sanyana jelema nu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat-ayat kaula wastakbaru anha sombong tedek nganut tedek nuturkeun kana aturan-aturan Gusti Allah kumaha tah jelema nu kos kararitu la tufattahu lahum abwabus sama moal dibukakeun jang nyana lawang langit tutup geus puguh kafir manu teu percaya ka ayat-ayat Gusti Allah mengenai ayat uluhiyah ketuhanan mengenai ayat nubuwiyah sifat kanabian kepercayaannya pangeran teh Allah kepercayaan bahwa kangjeng nabi urang teh sebagai nabi terakhir eta mah jelas-jelasan la tufattahu lahum abwabus samana jelas
anu musyrik lain nyembah ka Gusti Allah endahan nyembah ka patung. Nasrani Tritunggal, Yahudi Uzair, kitu kene Sinto Matahari dan lain-lain sebagainya, Gajah Mada dan lain sebagainya, nyembah ka batu, ka patung, ka kayu, ka makhluk. La tufattahu lahum abwabus sama. Moal dibuka lawang langit. Jelas sama. Iya mah iman ka Gusti Allah. Cuman bedegong imahna deket masjidnya nana iman ka Gusti Allah tapi teu nyahoeun mun ditanya lawang masjid sabaraha teu nyaho deket musola tapi teu nyaho ampar musola kos kumaha deket majelis salim tapi teu pernah nyana diuk di majelis salim instruksi salat teu pernah ditolelir. Itu kene Ramadan batur mah puasanya ngagoreng sangu sial jasa. Masya Allah baheula mah masih kene ditutupan uncang-uncang kadele sukuna doang. Kuari mah geus terbuka. Kuari mah geus terbuka. Nu ngaran mabok aya di nyana, ngaran judi aya di nyana, ngaran maling aya di nyana, korupsi aya di nyana. Iman ka Allah ngan teu make aturan-aturan Gusti Allah. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha tetap la tufattahu lahum abwabus moal dibukakeun lawang langit moal emang kumaha kitu kieu iza urija bi arwahihim ilaiha ba'dal maut ketika diangkat rohna ka langit sabada maut fayuhbatu biha ila sijin diturunkeun deui langsung di kadaraka sijinkeun bi khilafil mu'min beda jeung mukmin fatuftahu lahu dibuka lawang langit wa yus'adu biruhihi ila sama'is sabi'ah diangkat rohna terus datang ka langit ka-7 masyaallah karim kieu lalakonna Kangjeng Nabi dongeng cek Kangjeng Nabi wahai para masyarakat ayuhan nas al mayyitu tahduruhul malaikatu ketika seseorang sakaratil maut hadirlah di dinya malaikat. Urang ya bakal sing hade ketika dek maut jol malakal maut fa idza kana rajulu sholihan di mana-mana soleh iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah pelaksanaan syariatna eueuh anu coceng salat, puasa, zakat, haji, soleh lah kumaha teh cek malakal maut ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah kanat bil jasadit thayyib ukhruji hamidatan wa abshiri biruhin wa raihanin wa rabbin radin ghairi ghadban cak malaikat hai ruh keluar anjeun ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ayyatuhan nafsul thayyibah kanat bil jasadit thayyib bari dicekel tak ku malaikat bari dicabut lalaunan hai roh keluar maneh lalaunan roh nu bagus nu seungit nu aya dina jasad nu seungit keluar anjeun sebab anjeun mah sanajan kukumaha ge hamidah terpuji ulah sieun bungah anjeun
biruhin waraihan warobin rodin goiri kodbat Allah sukaeun jasa ka anjeun jeung teu bendua hayu gara keluar fala tazalu yuqalu laha dzalik hatta takhruja teureun malaikat bari nyabut teh Allah ridhoeun ka anjeun ulah sieun-sieun dicabut tenang maneh Rabbin rodin ghairi godban mantak jana senyum mantak mayit teh senyum lantaran malaikatna ngomong kos kitu tenang bae keluar terpuji anjeun mah keluar ge jeung sing bungah lantaran pangeran ridhoeun ka anjeun eta teh terus bae datang ka hatta takhruja teh keluar dengan senyum kadeleuna marah mah aya nu dibere pandangan surga nyana asa isin keluarlah cai mata ku teu pantes rarasaan teh hirupnya sakedeungnya ibadah kos kieu tapi dibere bakalna itu surga nu pohara rasa isin aya ceriknya ku bungah jeung ku isi keluarlah roh jasad mah dicejerikan ku anak ku pamajikan mun salaki teh mah ku handetolan ku dulur kabeh tatangga kararumpul eta mah bangke ieu roh dibawa ka mana summa yu'raju biha ila sama tu ditaekeun ka langit begitu datang ka langit pertama fayastaftihulaha malaikat minta dibukakeun lawang fayuqalu cak penjaga man hadza saha ieu nu dibawa fayaquluna ngomong nu mararawa teh fulan bin fulan ki anu putra anu ieu mah coba ningali heula bukuna coba ditinggalikeun bukuna geus tanggung jawab kula cek malaikat ulah aya dipersulit ieu mah oh ya geus kos kitu batu ditu dibukaan deui bukuna ge henteu geus teu dibukaan deui japanan malaikatna langsung nu ngomong atuh geus ngeunaan kos urang deuk kapanggih jeung presiden nu mawana kapolda atuh ngeunaan tapi lamun nu mawa hansipan dipersulit kan kapolda nu mawa oh ya langsung malah geus aya stikerna atuh weh geus aya stiker sagala rupa tina mimiti mobil lagi geus aya stikeran oh langsung waduh langsung ieu ge sarua bulan bin bulan coba lihat surat-surat geus kudu dipersulit deui da stiker tuh stiker Golkar kan aduh masyaallah boleh dibawa sia Golkar ka langit bahaya sia dijejak bisa sia ka walai kubata cek malaikat di luhur marhaban bin nafsit thayyibah kanat fil jasadit thayyib selamat datang untuk ruh yang bagus yang wangi anu aya dina jasad anu bagus udkhuli hamidatan wa absyiri biruhin wa rihanin wa rabbin radin bighairi godban kaula ge geus diamanatan ku Gusti Allah lamun aya roh nu model kieu mah titah dilangsungkeun atuh langsung wala tazalu yuqalu laha dzalik terus bae di langit kadua kitu keneh cak penjaga langit kedua kula geus titipan lamun aya ruh model kos kieu mah kita dilangsungkeun dibukakeun langsung bat naik ka langit katilu di langit katilu ge penjagana geus nyahoeun lamun aya ruh nu model kos kitu kita dibukakeun lawang langsung langit kaopat kitu keneh kula geus titipan lamun aya ruh nu model kos kieu kita dibukakeun tanpa ditanya rat dibuka terus hatta tantahiya ila sama'is sabiah datang ke langit nomor ke-7 langsung ke ditu ya Allah ya Rabbi datang ke ditu di alam ku Gusti Allah cek Gusti Allah aingnya hosalillah hirup anjeun waktu di alam dunia waktu di bumi aingnya ho kahirupan sia
dina urusan-urusan naon geus teu kudu dicaritakeun aing anu nyiptakeun sia teh ka mushola ka masjid ka majelis salim maulidan rajaban ngaji jeung sajaban batur aya kesulitan ditulungan ku sia kapan kitu kene aya nu perlu bantuan ku sia dibantuan aing geus leuwih nyaho nu mantak aing suka jasa ka sia geus kuari mah balik deui ka ditu maneh kuari geus aya di alam barzah tuh jasad maneh kuari deuk dipandian geura ka ditu turun deui saheng jelema di handap. Masya Allah karim asa saendek-endekeun ieu nu kolot mah asa moal kebal deui teh ati kitu rarasaan asa aing moal kebal tak kos kitu tah deres tah lamun kos kitu mah ngeunaheun jasa pan aduh komo nu geus diabetes darah tinggi geus aya bobogaan geus teu hudang-hudang ieu mah aing mah asana geus moal kebal deui cepet ya kakak panggih kos kita ieu teh cepet nah Gusti Allah nikmat amat karasan ngeunaheun jasa dipandianlah mayit nyana milu ka tempat mayit nggak tempat mandian di luhur nyaho nyana itu aing nu mandianna saha nyaho jasa udangkeun diukeun balikeun nyaho beres dipandian dibawa ke pertengahan geus disiapkeun boe langsung ditenden di luhur boe kapasan kapas-kapasnya urang neuleukeun roh urang teh itu aing teu keur di kapasan ku saya ku Amil cincin aing dicokot ku Amil aduh sial ta Amil usim cincin nyokot cincin bungkus ka hiji bungkus kadua beres asup roh urang ka dieu bungkus ka tilu mun tilu lapis nyahoun nya mun dua lapis bungkuseun ka hiji asup ka dieu langsung dipocongkeun talian urang geus aya di jero di dieu set talian pas pocongkeun reketak nu kenceng pocongkeun reketak masyaallah neuk saha bae model kos kitu pengusaha kos kitu petani kos kitu pejabat kos kitu kiai kos kitu ustad santri kos kitu geus puguh eta mah nya mah salaladar jawara ge geus kos kitu bae tukang cimplong kitu bae geus kabeh dipocongkeun bawa diasupkeun ke jenazah kerangka langsung bawa ka mushola ka masjid atau di mana mulai di sholat urang aya di dinya ngadengi urang teh ngadengi masyaallah tah ieu salatan sholli ala hadzal mayit ngadengi Allahu akbar termasuk lamun di dieu nyana bagus nu geus dibuka lawang langit ka luhur doa nage langsung dibuka blak 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 kaluhur masya Allah ngeunaheun luar biasa beres didoaan geus hayang gegeuraan sakumaha urang dipangantenkeun sanajan loba jelema ge hayang geura baralik we teh jelema teh sia jasa sagala ngobrol sagala nu geus teu betah aing ngadenge suara jelema teh hayang kokonci bae geus alamna nu beda nah beres kubur mentak di Jakarta di kitu nu sok urang dizarahan teh luar batangnya nama kaluar ti heula ku hayang gegeuraan mentak disebut luar batang ge Habib Abdurrahman teh kaluar ti heula masyaallah kari sukeun ka jero bukaan urang aya dirinya karasa bacaan gelung 7 kitu inna anzalna tenden dina sirah tenden di beheung tenden di pundak tenden di dieu dina cangkeng di bujur dan saya semakin geus saya gegeuraan we urang teh gegeuraan sebab urang geus kapangihan jeung Gusti Allah sebab di jero kubur teh bakal aya naimul kubri kanibatan kubur
geus bayang gegeraan jasa tak kakarak di kitu-kitu doang getak urang mah kadeuleu da poek nyana geus mulai nyai-nyaian caah kakarak di pasangan doang ge nyai-nyaian caah langsung korolak kos gitulah kuari mah jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah innal ladzina kadzabu sa'nyana jelema anu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat kaula ngabohongkeun kana ayat ketuhanan teu percaya pangeran teh Allah kafir musyrik munafik innal ladzina kafaru bi ayatina sa'nyana jelema anu ngabohongkeun kadzabu bi ayatina teu percaya kana ayat-ayat percaya tapi teu ngalaksanakeun bang kawarah ieu cak Allah haram mabok terus bae cak Allah haram zina terus bae cak Allah haram maling terus bae korupsi terus bae malah tinggal sholat teu pernah sholat jana teu pernah puasa teu pernah zakat asarek lila bae hirup teh nah iyalah jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula wastakbaru anha sombong adiguna teu daek sujud ka Gusti Allah la tufattahu lahum abwabus samaa ketika paehnyana cabut rohna kubaha eta jelema nu kos kitu fa idza kana rajulu su'an di mana-mana si jelema na ieu buang kawarah model tadi gola malaikat nyabut nyawana ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah kanat fil jasadil khabith hei ruh nu bau ku aing kambeuna ruh anu sore sia ruh anu buang kawarah nu aya dina jasad anu buang kawarah keluar sia bari cabut keluar sia sekaligus diasupkeun di neraka hei anu buang kawarah cabak bau sia nu aya ngancik dina jasad bau dijoreng keluar sia ukhruji sat kajrokeun deui masya Allah karim kaluarkeun loba nu ngajoak lantaran malaikat nu ngomong kos kitu boro-boro keur sakaratil maut cacak-cacak urang dicarekan ku tatangga urang dicarekan ku bos urang dicarekan ku polisi urang dicarekan ku jawara ngageter-geter nagalain lalagaan ieu makan terakhir ieu mah malaikat nyarekanan ka urang hei loh nu buang kawara tolol sia goblok sia bau aing ngabeus sia nu aya dina awak sia bau jabrek goreng keluar sia sat salangapna geus hese nyaritakeunana dedeleuanana geus hese nyaritakeunana henteu kudu dibere pandangan neraka ku dicarekan ku malaikat da geus lain lalawara keluarlah roh sat bawa ka langit tugas malaikat datang ke langit pertama ditanya nyana tetep bae minta dibukakeun lawang buka pintu cek nu mawa kula tugas man hada roh saya roh jawara ada kali coba bukunya coba ya dibuka beuh Golkar aya waduh korupsi aya di dieu eceng gondok aya waduh geus macem-macem gas aing dititipan ku Gusti Allah ketika aya roh nu model kieu teu meunang ditaekeun ka luhur langit kos kieu mah embur aing maneh tugas-tugas bae bawa deui ka hadap bawa deui aing teu beunang jalan mana bae teu bisa naek ka luhur ieulah ayatna innal ladzina kadzabu sanyana yahudi anu henteu percaya ka ayat kaulan wagung Nasrani nu ngabohongkeun ka ayat kaulan agung
Konghucu Buddha Hindu berbagai agama-agama anu kafir ngabohongkeun ka ayat kaula tentang ayat ketuhanan. Kitu keneh jelema-jelema ai iman mah iman ka aing cuman teu make kana aturan-aturan aing. Geus dijelaskeun eta haram tapi ditabrak bae, geus dijelaskeun eta teu meunang tapi ditabrak bae. Deureus teh nyaho pan ieu mah nyana nyaho. Ngegelenggeng unggal radio, unggal televisi anu ngajelaskan gitu keneh pengajian bahwa mabok teh haram, nyana tukang mabok zina teh haram tapi terus bae maling teh kapan haram tapi terus bae menganiaya teh kapan haram tapi terus bae kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama, teu bisa dibuka lawang langit, teu bisa sama sekali. La tufattahu lahum abwabus sama. Cek malaikat aing dititipan ku Gusti Allah roh lu model kos kieu teu beunang liwat ka luhur turunkeun ka handap. Ialah iza urija bi arwahihim ilaiha ba'dal maut, ketika ditaekeun rohna ka langit sabada maut payuh batu biha ila sijin. Malaikat anu nganterkeun roh tersebut ka luhur langit pertama teu narima, otomatis dibawa we langsung ka neraka sijin. Tempatna ka ditu berat aing mamawa sia tah tempat sia. Kunaon aing dilojokeun ku sia cek malaikat, berat aing mamawa sia. Cicing sia di dinya. Cak roh ulah waka di dieu lantaran kula tuh candi kubur. Anterkeun heula ka ditu ka imah. Loba kahayang. Sagala men tadi anterkeun. Tuh kula ge mun nyaho mah lempang sorangan ngan teu nyaho. Ayo. Kalek malaikat. Malaikat teh kudu ngalengkah. Tah cicing sia. Neuleuh nyana tu jasad aing aya nu calangap bae nu mendelik bae kruh kafir teh kos kitu keneh jelema-jelema nu maksiat ka Gusti Allah di kunaon aing calangap bae sakieu teh nyana ngomong sorangan di pandian langsung beres bawa ke pertengahan langsung dibungkus tetep bae nyana asup ka dinya nu jore nu bagus asup bawa langsung ke kubur. Mulai ngejoak nyana di jero kubur sebab nyana nyaho bakal disiksa. Hawa kuburan geus karasa ku nyana kakarak asup ka kubur doang geus panasna luar biasa. Poekna nu pohara jasa langsung ditatabankeun. Beres korak nyana ngajerit sabenerna mah meronta nyana teh. Wah aing bakal disiksa nyaho jasa panas. Bos beres iyalah roh anu la tufattahu lahum abwabus datang ka irahanya na disiksa, datang ka terus di alam barzah teh, datang ka kiamat ente eren disiksa, dibonggol disiksa, dibeulem di jero kuburan teh terus bae disiksa. Masyaallah karim. Lu tadina di dunia sesenangan hotel, main hotel, rencana makan isuk-isuk di Inggris, sore-sore di Prancis. Wah, mun di urang mah Jakarta, Bandung, Surabaya, terus-terusan. Lu tadina transaksi berbagai kota, di tempat transaksi lain sakada transaksi, eta teh untuk melampiaskan hawa nafsuna. Pesen wanita-wanita cantik waktu keur di dunia teh masuk Jakarta, aya orang Jepang, hayang orang India tinggal ngebel bae, hayang orang negro sekalipun aya. Terus dari alam dunia na kikituan bae keur mamanehanna nama memang kafir duniana nya nama kafir mah ieu nu iileuneun anu jadi pejabat tinggi teras atas tapi nyana henteu maelu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Nyana jadi gubernur, nyana jadi bupati, nyana jadi camat, nu teu maelu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu aya hanya pelampiasan nafsu jeung nafsuna bae. Ieu hatta tufattahu lahum abwabus sama.
anu tadina di alam duniana terus bae perpajakan teh dilag-lag bae kumanehanana padahal kan eta teh haram. Tapi kan geus aya aturanana ieu mah janagara kos kitu sabodo ieu mah keur carita Al-Qur'anul Karim. Atur ku sia tah mah urusanana urusan dunia, tapi Allah ngajatakeun haram teh kos kitu. Sakadar supaya nyaho bae bahwa pajak teh haram. Asal haram la tufattahu lahum abwabus sama modar sia bal dibukakeun lawang langit. Korupsi sia sejadi-jadina asal nyaho bae. Los aing balain deuk kalarang, ai sia keur hararaya mah los bae bae sia la tufattahu lahum abwabus sama. Ai sia daek mangga zolim, hai jadi polisi, hai jadi abri, hai jadi pemerintah. Zolim rakyat ku sia, peret ku sia. Hei, sia keur kawasan, daek, oh sia. Make aturan-aturan Yahudi jeung Nasrani. Oh, nu ngalarang. Selalu bisa ngalarang. Kiai mana nu ngalarang, ustaz mana nu ngalarang, rakyat mana nu ngalarang. Keur bojohna sia. Keur boga kakawasan, pae sia. La tufattahu lahum abwabus sama geram bodar sia. Ngajelaskeun tah Al-Qur'an. Lain cak aing mah ngan sakadar ngajelaskeun doang. Gara modal sia DPR. Gara modal sia pejabat anu sok ngazolim ka rakyatna. Pae sia la tufattahu lahum abwabus. Teu percaya pae sia kuari. Buktikeun ku sia. Sok geura ayo. Mun teu ngaji pan urang teu nyaho. Ku ngaji ge alhamdulillah cak DPR kaduh ngaji aing pae minggu hari aing moal ngaji ulah ngaji sia abeh ulah nyaho abeh leleb sia disiksana je parangsana tah geus saya parangsana tah emang kumaha gitu ayo sia bawaan ku sia kiai berean ku sia nu daekeun mah abeh saruana engke di dituna je parangsana datang deui bae parangsana tah. Iya sih ada lain lalah orang itu la tufattahu lahum abwabus. Nu mantak guru-guru ngomong lain hiji lain dua keur ngajabat di Indonesia pae masya Allah. Nu mantak Gus Dur mah Gus Dur dasar jelema luhur ketika manehanana di demo tita turun eta teh lamun deuk naik babari jasa saja kasalahan anu jelas mah geus eueuh dijelaskan lu mantap ansor kabeh nu mantap kabeh tentara dek siap ngabela Gus Dur termasuk 70% polisi ngabela Gus Dur geus puguh banser mah geus puguh pagar nusa mah siap untuk membela Gus Dur dah embung kunaon takut mati cek dia pae aing jadi presiden kumaha engke tanggung jawab ka Allah ieu ge aing sakieu geus teu kumaha engke ngan pannyana geus bebeja mun ditanya cak Gus Dur aing mah di jero kuburan siapa nama Gus Dur apa pekerjaan juru dakwah kapan dakwahnya melalui jabatan presiden saya dakwah berhasil atau enggak yang tahu yang satu kamu jangan tanya-tanya saya Gus Dur mah bisa kos gitu ya tanya nama yang jelas saya adalah juru dakwah catat oleh kamu matanya tidak jadi presiden kesalahan datang aku kesalahan. Makanya saya mah tidak ada yang dibenci. Soeharto saya tidak benci. Amin Rais tidak. Itu sudah gerak Allah, tidak ada yang dibenci. Saya mau diselamatkan oleh Allah cuman melalui Amin Rais. Segala kos gitu doang. Kan eta mah di nomor di setting, di videokeun jelema nyaho kabeh. Satu-satunya yang menurunkan saya adalah Amin Rais. Suruhan Amerika. Tapi saya tidak benci. Justru melalui Amin Rais lah saya selamat. Nanti saya di sorga, Amin Rais ke neraka. Takut gitu na doang teguat aing mah. Aya tungtungan dah. Embungnya nya na salamet nya na. Tanda keselamatan anak datang ka kuari, berduyun-duyun anu ziarah sanu nitah. Ya kolot urang mah di ditu aya paeh embung batur kita tangga ge embung jarah. Ih, itu ge kiai anu bohol anu hebat gara-gara ka Golkar kuari murid embung jarah. Tapi Gus Dur terus baik. Datang ke geus aya nu sapoe di dinya zarah teu kebagian teh balik teu bisa zarah hadiah di mobil bae. Lain sa mobil dua mobil puluhan mobil nu hadiah di mobil bae datang ka kuari. Terjadilah pembongkaran lantaran kehujanan. Utuh Gus Dur. Geus dibuktikan ku Gusti Allah. Nu mantak hese jaritakeunana.
sebab ka Gus Dur mah musuh bae rindueun kuari eueuh Gus Dur saha nu bisa mencairkeun nu bisa mencairkeun tentang MPR tentang DPR tentang kabinet dan lain sebagainya urang ge cangcaya bisa entah henteu ieu sing ngajalankeunana lantaran cewek malulu kondebe pagede-gede aya nu susuna gede pan eta teh waduh Kipu Doli mah lain deuleu banget deuleu susu pan teu beres teman geus pasti ini bae jeung Haji Pendi sing sabelah yeuh deuleu tolol aduh teu beres ya paeh la tufattahu lahum abwabus sama moal dibukakeun kajen ku kumaha ge nu mantak loba jelema ketika maca Al-Qur'an ngadengekeun kiai nu jadi polisi aing hayang pensiun dini nu jadi PNS aing hayang pensiun dini lah neuk ngaji bae aya loba jasa teh nu kos kitu di Jawa Timur Jawa Tengah termasuk di Banten ge aing hayang pensiun dini inggis jasa besi paeh teu nyaho kapan paeh mah engke paeh keur ngagugulung hukum-hukum Belanda la tufattahu lahum abwabus sama Masya Allah datang ke akhir hayat di sana datang ke kiamat setelah kiamat wala yadkhulunal jannata fi samil khiyat ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط engke kiamat sanggeus kiamat diganti taneuh teh eueuh lautan dataran kabeh eueuh gunung eueuh tangkal kayu panon poe hanya sahasta idinyalah hararuda digiring melalui amalna masing-masing keleup anu paling indah mah lempang teh para mursalin nu paling indah mah para anbiya nu paling indah mah para aulia Allah nu paling indah mah para ulama sholihin yauma yas'anuruhum dina poean berangkat lempang di kuburan masing-masing melalui cahaya ilmuna masing-masing cahaya ibadahna masing-masing pur mursalin manggeus puguh pilihan Allah jelas anbiya ge kitu keneh para nabiin iyalah para siddiqin para syuhada para sholihin aulia Allah cararang nya nama eueuh geundeuk maleuk ilmu nu kuari dibikeun ku Gusti Allah dititip ku nyana di ropea rempaneun aya ilmu teh ieu titipan ti Gusti Allah embung nu haram dihalalkeun nu halal diharamkeun jeung teuing jairah ge bakal paeh ieu deuk disampaikeun bae haram-haram halal-halal makruh-makruh sabodo teuing nyana mah hiji bae hayang meunang ridho Allah geus sabodo teuing jelema deuk nyerieun deuk henteu teh aya nu kasinggung DPR aya nu kasinggung eta mah pejabat sabodo si aya ngarasa kasinggung mah ieu mah ti Gusti Allah nya nama terus bae sakumaha kareta api ngajek-jek bae jus-jus untuk katarajang ambalayah loba anu parargat loba terus di akhiratna engke yauma yas'anuruhum cahaya ilmuna jeung cahaya ibadahna caang. Nah, iya lu buang kawarah tadi kafir mah para roek teh nyaho jalan. Musyrikin teh nyaho jalan, kafirin, musyrikin, munafikin kabeh teh nyaho jalan. Termasuk jelema-jelema nu maksiat teh nyaho jalan. Teh nyaho jalan. Kulantaran teh nyaho jalan atuh nu ti kaler ka kidul, nu ti kidul ka kaler, nu ti wetan ka kulon, ka kulon ti kulon ka wetan. Wah tuh ambalayahnya anak silitanya di kabar sia kami mah kakulon woi lain kakulon masar mah tuh wetan kulon aing geus si wetan da kakulon mah ambalayah wah tuh nu ti kaler ka kidul nu ti kidul ka kaler cak nu di kaler di ka mana ka masar mah di ditu di kidul aing urang kidul cak nya di kaler cenah aing pan urang kaler eueuh masar mah teu nyaho jalan. Iya, tapi anbiya mah dipanggil ku Gusti Allah, mursalin dipanggil, siddiqin, syuhada kitu keneh.
kitu keneh para aulia-aulia Allah, kitu keneh ulama-ulama sholihin anu tanpa pamrih keur di alam dunyana. Cang yauma yasanuruhun cang blak 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 di jalan kapanggih jeung nu ngalamun. Sia ngalamun. Aisa, ieu mah mama kan. Anu keur ieu teu kagolkar kan. Henteu mama. Mama milu, ayo sia milu di dieu, milu di dieu. Tah, milu yauma yasanuruhum. Murid-muridna marilu dina cacaang ilmuna. Marilu kabeh berangkat ka mahsyar. Oh, brek datang. Ieu mah mamanya, nu keur ieu asup ka Golkar lho, bawa mama atuh. Pahingan poek mama sarua. Heueuh, ieu mama ge poek ieu. Emang mama teu tobat. Sia ngomong-ngomong tobat. Haji urang ka mana aing ge puyeng puguh ieu. Teu nyaho arah ka mana ieu. Mama si keur ieu ka Golkar. Ulah ngomong ke situ tolol. Aing keur bingung sia ngomong ke situ tambah bingung aing. Lain kula ge pan diajak ku mama, cak mama cenah engke urang babarengan di akhirat da ieu ka mana? Ya pasti ka neraka geus kieu mah. Sia tah mama Golkar. Aduh. Nah, iyalah datang ka masa. Para mursalin karena gawa ngadagoan ambia sidikin suhada aulia solihin tararenang ulama darariuk dihareup kararieu silih tanya di ditu teh eueuh bae kasusah sebab naon sebab di dunia geus dijelaskeun ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun eueuh sieun eueuh prihatin di dunia jeung di akhirat akur bae. Di dunyana eueuh kasieun sugan sieun ka jelema teu sugan sieun ka momonon henteu eta mah cenah ka kuntilanak ya remeng-remeng menyang walisin ka kuntilanak. Tah eueuh kasieun la khaufun alaihim wa lahum yahzanun wae nyampekeun dek digaekeun deuk henteu eueuh jelema nu ngadengekeun cacing ngadenge kitu walimah aing mah jeung cacing ge bisa bae geus pokona mah cacing kernaon maneh tiis dinajakna ieu di jero embel budak bari teh nyon embel sia tiis jasa keluar atuh mangga nanya coba ayeuna ka kiai nu ngridit kiai tiis apa panas can kabayar kreditan panas kaleh ku cacing bade ditanya tiis sakieu di embel kiai nu ngridit panas eleh ku cacing tolong kiai eleh ku cacing bloon panas sakieu tuh wali badak jeung saha bae ya jeung jin dakwah teh wali mah jeung hewan ngobrol akur eueuh masalah sugan aya rempan sugan aya sieun teu aya nah ilah di akhirat jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah adigung sombong teh daek nuturkeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim di akhiratna la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat ngabahasakeun lagi pohara supaya kaharti ku urang cek Gusti Allah eta jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat aing kafirin munafikin musyrikin berbagai agama-agama di luar agama nu dipikarido ku aing termasuk jelema-jelema nu maksiat sementara mah ieu bakal diasupkeun ka neraka wala yadkhulunal jannata moal ararasup ka sorga hatta yalijal jamalu hingga onta asup pisamil khiyat dina liang jarum maksudna naon nyontoan ku moal-moal asup ka sorga sakumaha moal asupna onta ka liang jarum sok kira onta dedetkeun ka liang jarum moal asup onta ka liang jarum lantaran onta bang gede liang jarum mah leutik sakumaha moal asup lah onta ka liang jarum sia ge ku moal asup ka sorga pecis kos onta moal asup ka liang jarum moal asup ka sorga kajen ku kumaha urang lamun ngaji tauhid teh kapankeun nyaritakeun maha kawasa Allah kumaha kakawasaan Allah lamun dunia diasupkeun ka jero endog mampuheun tah henteu
atawa onta asup kalian jarum mampunten teu keur nyaritakeun kudrat Allah atuh mampu Allah ma imma ontana diletikeun diasupkeun kalian jarum wa imma liang jarumna digedekeun atuh Allah mah maha kawasa eta keur nyaritakeun kakawasaan Allah ngan ieu mah keur carita pas-pasanna onta diasupkeun kalian jarum poal asup sia wajan kukumaha ge dunia diasupkeun ka endog moal bisa komo endog puyuh mah leutik tapi kuari mah lain soang bae nu endogan jelema ge endogan aya bahasa moal aing moal nurut datang ka orai jangjangan sarua tah bahasa aing moal nurut ka sia datang ka orai jangjangan moal aing ieu ge sarua datang ka onta asup kalian jarum moal nurut aing mah ieu teh sarua takos kitu teh sarua nah aku moal-moalna ieu ge sarua ku moal-moalna asup ka sorga sia datang ka onta asup kalian jarum kunaon eta teu mungkin onta bisa asup kalian jarum sebab onta gede liang jarum leutik ieu ge sarua moal mungkin si asup ka sorga sebab sorga mah tempat jelema anu soleh sedangkan sia toleh jelema kafir ku moal-moalna kos moal asupna onta kalian jarum masyaallah bahasanna pohara jasa wahwa gairu mungkin maka ada dulu lamun onta teu mungkin asup kalian jarum leutik kitu kene kafirin musyrikin munafikin moal asup ka surga pasti moal asupna ieu kedahsyatan siksa Allah wa kadzalika seperti kedahsyatan siksa Allah eta lah najzil mujrimin kaulah ngabales ka jelema-jelema anu daroraka bil kufri dengan kekufuran ari eta mah jelema nu maksiat ka neraka namangan diseseh doang diseseh model DPR ka neraka model MPR ka neraka model pejabat ka neraka kunaon cenah kiai kok ka neraka lantaran ngagugulung lain ilmu Al-Qur'an tidinya bae geus wa lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul khasirun nyana ngagunakeun mutak-atik hukum teh lain tina Al-Qur'anul Karim geus neraka berarti yakinkeun eta lamun teu yakin eta ente ngagelok berarti kudu yakin neraka berarti pejabat neraka aing mah yakin jasa bakal ka neraka lamun teu tobat ye cenah kitu amat emang kitu aing mah kitu bae aing mah ini selamun tobat mah cilaka bae. Mun tobat bisa tuh. Bisa ieu tobat mah. Carana tobat mawa sapi sia ka aing. Aduh eta kiai cenah belian jasa ka Golkar ge disogok. Komo ieu ka sorga atuh. Duh ka sorga teu mah sapi-sapi acan mah. Ceneh jasa rugi aing atuh. Udah bener di alam dunia. Cilaka kawehan. Diseseh doang ieu mah ieu. Lurah pae. Misalnya mabok adinya na zina adinya na kan neraka tah nah ku malaikat dicekel buukna digubiag gubiag engke nya na bebeja ka malaikat malik gedekan sama warna budak ngancul jan deui ngomong lurah di aduh panas ulah ngomong sia keur ieu ge sia zina teu ngomong aduh jangan ulah panas teh sia malaikat panasan deui tambah mano geus lecet cenah kagarek lecet digubiag di war daripada loba gawe aing mending dijejek bae kana war aduh Allah eta kagarek lurah itu komo bangsa amal dicaritakeun pokokna ya Allah ya Rabbi Gusti kumaha tadi neraka lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash kafirin musyrikin munafikin jelema anu maksiat digejeburkeun ka neraka moal diasupkeun ka surga di neraka diberi penghormatan ku Gusti Allah sakumaha keur di alam dunia lamun nyana di dunia masuk hotel keluar hotel beuh mun carita hotel di Jakarta aya nu sapeting 3 juta 5 juta 10 juta 15 juta
eta keur carita daerah Jakarta di Bandung kitu keneh Surabaya kitu keneh lamun ka ditu mah ka luar negeri anu sapeting 100 juta aya nu 500 juta sapeting aya nu 500 juta kieu cenah mah lamat atuh sia mah jelema susah teh nyawana naon mentak sekali-sekali atuh jadi jelema sugih emang kumaha itu kok mahal amat lain masalah tempatna urang datang ka ditu geus dipapagkeun make Rolls di lapangan udara ge di jero mobilna ge geus eueuh carita panas asena ge ditanya hayang sakieu leuwih apa dikurangan di tukang awewe geus teu make kutang-kutang acan emang kumaha emang sia paling ka losmen hareudang teu sapira losmen atuh itu batur mah datang ka ditu langsung disayagikeun berbagai menu besi urang teu betah menu daerah Indonesia dibere menu Malaysia dibere menu Singapura dibere menu Australia sadunia menu aya kabeh kos kitu mata kula teu betah harita jadi jelema sugih kesel loba aturan didinya awewe ambalaya sadunia aya titah milih dimerekan disusuna di dia Indonesia disusu dimerekan di dia Jepang di dia India waduh Amerika Australia wow budak siapa yang dengar cerita ti aing we nyahelanan lah masyaallah lantak aing teu betah itu sakos kitu neraka cak aing ngan eta mah keur sugih bae baheula tah emang kumaha itu lalakon eta sahabat atuh eta du di hotel eta bisnis ge bangsa bisnis lain cara bisnis toge tempe kos itu atuh bisnis ge jual beli senjata adnan kasogita nu sok di dieu bisnis ge bisnis minyak berbagai negara-negara bisnis lagi geus lain bisnis mutuh bangsa bisnis batu bara aduh bisnis emas tono mutiara masya Allah orang mah kuari lamun carita batu cincin bae ge di mingguan nu 1000 nu 2000 ambalaya dipake ku urang saminggu bae diambean bawa bentak batu lagi geus teh nyaho asli teh nyaho sintetis geus nyaho plastik pokona mah nu penting mengkilap bae geus lah lompat urang ka Jakarta tunggu nanti pemainnya datang jol ti Australia jol ti India mawa nyana jamrut India mawa nyana batu Australia mawa nyana batu tiki itu berbagai negara anu ruby asli ruby binur sebetulnya ka ruby binur kan kemudian tuh naon gitu ngaranna sapir datang tanya ieu nu leutik ieu 100 juta nu ieu 300 juta nu ieu 500 juta nu ieu 1M nu ieu 2M itu kan orang ngomong bisnis kos gitu bogo imah ge doyong imah keur carita bae di Jakarta teh kos kari itu bisnis kelas-kelas batu mutiara masya Allah lain lalagaan mun urang masih kene kurang puas kene we nanti sebentar lagi telepon berbagai negara-negara urang mah tuh paling hebat Kalimantan ya paling hebat batu Garut ya atuh akur bae hejo cara jamrut atuh lain deui kadarna tapi kan urang geus merasa puas bae Garut ieu waduh luar biasa pohara wah aya deui batu teh ieu batu naon ieu mah hideung keneh ke saminggu bakal hejo angel ternyata tahunan ieu nu kerlep-kerlep ge ieu Kalibaja aju dibaca ku jelema anu cadel Kalimaya maja teteh kos itu teh maya maja ya Allah diproduklah di luar negeri Kalimaya Australia Kalimaya India
Jo datang ke orang kaliru orang oh iya Kalimaya iya mah India oh iya mah Kalimaya oh iya mah Australia iya mah Kalimaya iya mah Singapura dibuat sedemikian rupa asli nama di Maja Masya Allah hayang sabar karung nyokot sih di itu hambalaya di Maja bawa kurang ka dia jateting seger lipat terus siapa nyokot lah di luhur jalan tetep mahal nu asli nama Kalimaya nu asli nama teh bisa dijual kituan bae tetep bae aya pemain-pemainna datang langsung ti Jepang datang langsung ti India aya bosna di Jakarta teu meunang diproduksi di Indonesia bawa langsung ke Jepang dibuatlah di Jepang sedemikian rupa dibawa di ka Jakarta na tadina meulina nu sagede kieu teh di Jakarta mah di Kalimaya di Maja paling ge nilaina teh 100.000 200.000 sagede kieu geus diproduksi di Jepang dibaguskeun jadi 500 juta mentak mahal amat Kalimaya neangan orang di Maja nu mah aja atuh mahal bisa siapa mana yang anak kamaja deh paling kebo aya di ditu geus kaluar ti Jepang geus kaluar ti India dibuat urang ge moal nyaho nu makena saha tuh nu makena SBY nyana geus kikieuan bae oh ini cenah dari kali gitu bohong nyana makan bagus nu susah bae gembung makan nu jore atuh komo nyana nu sugih mu saya mah cenah sederhana cak Jokowi teh podol serok nu susah gembung makan nu jore atuh komo nyana eta mah cenah nyana make nu susah bae ka urang bebejana emang nyana ngaji di mana nu ahli tasawuf gembungeun make nu jore atuh kitu bae sih ukuranana cenah nyana mah make nu jore bae aing mah wani aing ka ditu deuleuh ku aing deuleukeun bajuna nomor sabaraha hargana kiai bae nu tasawuf embungeun make nu 100 200 eta kiai mun boga mah kabeh ge hayang anu harurung harerang mun boga mah sakieu ge ngaji kudu teu ngaji Jokowi irham mondok ragana teu kacaritakeun santren janya mah eta mah ka urang bae kudu kitu leugeun ge engke korupsi teh bae atuh lamun nyana bener-bener make nu jore bae mah moal korupsi atuh kuari ge menteri-menteri geus disadiakeun kieu eta teh jangan ladang korupsi ye mangku mah ieu mah pada urangna bae heula ngomong saya masuk aja gitu ya kemana ya ngaji lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim mughawash sakumaha di dunia namanehanana ti hotel ka hotel tinu mewah ka nu mewah tinu megah ka nu megah carita hees tageh kudu dihandapna mah make spring bed lagen lain anu sakumaha biasa aya nu aya cayan aya nu dikompa aya nu ambul-ambulan di mana asup kadinya teu kadeulean jelema panai urang mah asup kadinya hudang nyeri awak atuh pan kasurnya nama lain disetel kasurnya nama oh ieu teh panas tiiskeun oh ieu teh is panaskeun masyaallah geus ciptakeun sorga di alam dunia jelema nu sarugih man nu mantep ketika jadi gubernur embung eureun tina kagubernuran ketika jadi menteri janjina mah ngan saperiode deung tapi naik deui bae ketika jadi presiden mah komo nomor hiji aya nu saperiode doang haju eureun moal aya mun bisa mah kuari ge SB minta tanda tangan masyarakat hayang jadi presiden deui ku sabab naon ieu ngeunaheun jasa heesna ge mantep emang urang gitu hees aing di mana hees wah itu kasur tuh ngeunaheun hudang nyeri urang dikitu-kitu ngebul kasur pamajikan ngomong emang sare didinya hubung saya 2 tahun mah tadi poe cek jeung teh paingan teu teas jasa nyeri awak ieu bareng di deuleu tumbi lama lulu aduh budak tumbi lagi incuan didinya keselangan kebantak kurang batu pae ge atuh sabodo lah Gusti tapi deleukeun bupati deleu gubernur deleu presiden lu mantak nyana ngeunaheun jasa teh ngomong ka rakyat bak pusing saya mikirin rakyat teh podo sero lamun nya ge pusing sakreude atuh gantian jeung saya jante berarti kan dibalik pusing aya naon kitu bae sul ese-ese wah cenah kieu ci lain kos kitu kumaha emang kos kitu mah keur carita kangeunahan dunia boga imah di anu boga wih di ngeunah-ngeunah
Kercarita sare di handap amparana nangis geus nyarita kena di luhur selimut nangis luar biasa di neraka ge sarua. Penghormatan Gusti Allah terhadap kafirin, penghormatan Gusti Allah terhadap musyrikin, penghormatan Gusti Allah terhadap munafikin, penghormatan Gusti Allah terhadap jelema-jelema nu maksiat di nerakakeun dibere penghormatan kumaha di nerakana lahum min jahannama mihadun tetap ka ahli neraka di neraka jahanam teh aya permadani amparan firash wa min fawqihim ghawash di luhurna aya selimut jang nutupannyana. Aduh indah jasa. Masya Allah. Cuman ciptaanana Gusti Allah teh horenganan amparan jeung selimut teh minan nau. Sono. Aduh tempatna seuneu amparanana seuneu horenganan seliput da ge seuneu. Berarti nyana make selimut seuneu dikitu-kitu ge ulah pake cak malaikat ieu selimut. Ayo teu kudu make selimut, mintu pake bae penghormatan. Deuk kumaha coba ayo. Dihandap kasur pake bae, kasur tidak seuneu mangkani. Moal ieu mah make pake cak malaikat malik. Pake sia ulah teu dipake. Oh, disentak ku malaikat. Penghormatan sia pake. Waktu dihandap di amparan di luhur di selimutan make seuneu atau ambal aya awak. Diborogod ku seuneu teu meunang henteu sebab lamun henteu make selimut nyana terlalu laluasa tapi kan di selimutan makan make seuneu ngeunaheun haneut Masya Allah di amparan make seuneu di luhur make selimut seuneu tempatna ge seuneu nah iyalah wa kadzalika najzil zalimin. Kitulah Gusti Allah mere siksaan mere babalas ka jelema-jelema anu henteu iman kana ayat-ayat yakni ngabohongkeun kana ayat Allah istikbar takabur sombong ya teh make kana aturan-aturan Allah diasupkeun ka neraka jahanam dihandap di amparan seuneu di luhur make selimut seuneu titah dipake bae wa kadzalika kitulah najzil zalimin kaula nu agung ngabales ka jelema-jelema nu buang kawarah zalim waktu di dunia kumaha lamun jelema nu iman cara urang engke di akhiratna kumaha nu tadi dibukakeun pan urang malawang teh langit kahiji geus dipapag langit kadua dipapag langit katilu dipapag lantaran kaambeun ku malaikat pan malaikat mah ngambeul ku ari ge ambean malaikat teh kana roh urang teh kaambeu urang lamun sering zikir urang lamun sering maca sholawat urang lamun sering tadarruk ka Gusti Allah kaambeu ku malaikat seungit ambean malaikat mah seungit lantaran malaikat mah teu dahar teu nginum teu sare ambeana zikir nambahan kaji penti rada bentek diambean ku malaikat hangru diambean ku malaikat teh nu sholawat nu zikir seungit mantap begitu datang ka langit kahiji geus dipapag ku malaikat ambean nya geus lain deui seungit model kos kieu anu titah langsung ka luhur langit kadua model kos kieu anu titah langsung ka luhur nah engke kumaha ieu ka dituna walladzina amanu wallahu alam bissawab